dasar aki-aki itu nitah daek gaji can dibayar. Oh keur urut-urut acan aing. Dasar aki-aki teh gablek kaera. Main kolot dah di dulu. Kasih komit punya monyong dia cerokan tutut. Hah? Orang yang mana? Haho we. Lu eta punya monyong. Halo masuk. Eta maneh kunyang konyong nyeuh henteu. Kita kadeuleu meureun ku si laing. Aing teh keur mangusulu. Hah, sugan teh keur nguseup. Ah, mana mah bisa we ada bawa ka hayang teh. Ye, tadi teh lain lagu hayang kawin. Tapi lagu ieu mapai jalan satapak. Ngajugjug ka hiji sawah. Teu karasa capena dan teu boga beas. Itu aing mah tadi nyanyi. Amang, Astagfirullah. Siga nu tadi ada anu pas udah gadunya teh. Subhanallah. Aya 100 anu jadi wakil rakyat kieu. Hancur teh Indonesia. Cacakan sarehat. Meni asa geus runyam bieu nagara. Geus ya balik-balik ka ditu. oh, kitu di mana? Ah, si Abah menit teh ka kadewek teh beja-beja rek manjat domba. Ayo tuh orang kan itu ayeuna. Nuhun yang sabejaannya si Abah yang manjat domba. Jug mangkat itu jug. Siap. Mantan ah. Hush, modar sia. Oh, masalah kayak mangke nya. Ora. Baiknya. Jadi kieu bah, lamun di ditu mah apa? Santai lah lamun di ditu mah geus loba batur. Ngeunah lah pokona mah di ditu mah bah. Ulah sieun kapoekan maksudna ulah sieun wah batur di ditu mah. Daya ya, di dieu nyi. Eueuh, diganeng asih. Ning heuh. Dia. Eueuh. Ah, ya Kang Ocit dia. Aduh, neng asih menitos parawan gitu aya namanya. Nya heuh anak saha heula tuh, Abah. Tah, kenakeun ieu teh rancangan Abah Akang yo di kota. Sok, Kang Roso tah ieu teh neng asih. Putaran Abah. Tah, Abah teh rek ngilu jeung Kang Ocit jeung Kang Roso gawe di luar negeri. Jadi Abah teh numpak kapal. Jadi teu nempokeun hungkul kapal nu aya di langit. Kemang ngilu numpak jeung Kang Ocit jeung Kang Roso teh hebatnya Abahnya. Jadi kemah Abah teh teu saukur ningalikeun kapal nu aya di luhur. Kemah bisa numpak Abah teh. Kumaha nyi asih rek ngilu kayak kok Abah daftarkeun ka Kang Roso. Ari Abah emang gampil jadi TKI. Abah teh kedah biasa bahasa asing supaya teriweuh di dituna komunikasi jeung orang asing. Nyangke ge diajarkeun atuh nyi ku orang saya. Tuh denge nyi diajarkeun cenah kayak ku orang dituna. Cek Kang Ocit ge bieu. Nuhun ari kitu mah Akang, tapi Abah teh tos umuran jeung ayeuna mah seueur anu TKI teh ilegal dikirim ku jelema-jelema teh tanggung jawab. Kumaha mun Abah ke di dituna dikurung? Nya henteu tuh neng asih. Da Kang Roso ieu mah tos terdaftar di ditu oge. Ya, betulnya Kang? Betul sekali itu, Cek. Tenang saja, saya tidak akan mengecewakan Abah sama Nyai. Tuh, Nyai denger sendiri Kang. Ari Abah gaduh kahoyong teh kedah didukung. Betul kan, Bah? Nya heuh atuh. Nyasok lah atuh kumaha Abah asli mah ngiring we tapi ulah aya ungkad peribahasa engke. Hanya moal atuh nyi. Kiraku teuing. Nanti satu Bah, tuh di sauran kesini di warung tuang gelah. Kayu Abah, sedayana. Ayo tuh yuk, orang tua heula we yuk. Eta Cid, Pak. Orang tua heula ka bumi. Dibae teh jeung apa-apa juga lah nya. Yang penting makan kan? Iya enggak? Gimana, Pak? Mau ikut makan dulu apa langsung cabut? Langsung cabut saja kayaknya. Kita makan aja ntar di warung. Karena kita masih perlu banyak yang mau daftar. Tah, pami masalah tadi kerja, Abah. Anjing langsung wae ke kantornya. Tah, alamatnya iya, Bah. Oh, mun. Lah, Bah. Kedeu lah nya. Maklum, kita mah orang sibuk, Bah. Ya. Yang mana tuh itu? Bener itu mah mohabat ka rumah heula makan. Gampang tuh. Ka rumah teh. Hah? Oke lah, gampil deh, Bah. Ye, bener itu sangu-sangu mah enet da. Oke lah. Ye, kumaha cenah? Ayo, diajak ka dahar teh. Oh, tuh ayeuna. Waalaikumsalam.